tukang naon lamun eta tukang nitah ka jelema sok ngawaro wae dina huruf abjad aya sabaraha huruf. Apa teh ieu naon? Iya. Hayang teh ieu Duit. Lumayan yang ngarokok. Jangan lamun hayang duit ieu teguh tatarucingan ti urang. Cuman kudu ngajawab pertanyaan ti urang. Siap? Ya eta lah. Lah tuh bisa emang main slot DP. Lamun kateguh hiji gocap. Pertanyaan gocap. Aing mun bohong. Wah, aing ieu pertanyaan gocap. Pertanyaan kaiji bos. Dina huruf abjad aya sabaraha huruf? Dina huruf abjad aya sabaraha huruf? Dina huruf abjad aya sabaraha huruf? 20. Salah. Mana tuh? Hayang nyaho? Lalu 5. Oh, abjad. A B D A D abjad gagal. Kunaon sababna tukang baso make nakolan mangkok sia. Aya nu apa? Kunaon sababna? Kunaon sababna tukang baso sia nakolan mangkok? Kunaon sababna? Kami disada. Salah. Tuh, tukang baso kunaon nakolan mangkok? Lamun nakolan piring lain tukang baso. Salah. Kunaon sababna tukang baso make nakolan mangkok? Kami daratang. Salah. Kenapa? Naon tadi tuh? Kunaon sababna tukang baso make nakolan mangkok? Sababna lamun nakol hulu jelema bakal tawuran. Salah. Naon teh? Sabab lamun nakolan bedug mah disangkana adan. Benar. Gagal. Pertanyaan anu kedua. Nu menarik atuh mang nu gitu manyin pertanyaan budak SD. Omong budak SD tapi teu apa? Taunya aing bisi gocap be. Tah anu kedua hayam gitu hayam naon anu sukuna ngan dua. Hayam naon anu sukuna ngan dua? Ayam jago. Oke, ayam jago. Jauh kah ayam jago? Ayam anu sukuna nya. Bawa ayam. Nah, aduh, berarti aing wae gocap. Aduh, tukang naon? Lamun eta tukang nitah ka jelema sok ngawaro wae. Sok ngawaro. Gugu. Naon tukang naon sia? Cuma eta bisa. Tukang naon lamun eta jelema eta sok ngawaro wae lamun dititah teh. Naon kumaha? Gocap aing aya. Tukang naon sia? Tong ningali. Naon. Tukang naon? Lamun jelema eta tukang naon? Lamun tukang eta teh nitah ka jelema teh ngawaro wae. Aing tukang cukur. Anjir, aing gocap aing. Abang kan tukang cukur. Gocap. Anjir teh nya dia. Lamun urang ningali awewe naon anu bisa menarik kana Mang Ape? Nah hatina naon geulisna, bodina, susuna eta wajahna. Naon nu bisa menarik ka Mang Ape? Menarik. Kahalakna Mang. Salah. Naon tuh Mang? Wajar nyebut ahlak ge. Naon? Anu bisa menarik ketika ningali awewe naon? Bodina gemoy Mang. Bodina gemoy tuluy bisa tapi jawabanna kurang tepat. Jawabanna kurang tepat. Naon? Lalu leungeuna. Ya atuh anu bisa menarik. Heeh. Gagal. Lamun naik ka luhur, turun ka handap. Asup ka jero, lamun keluar ka mana sia? Keluar. Ka handap. Keluar ka mana? Naik ka luhur, turun ka handap. Asup ka jero, lamun keluar ka mana? Keluar kan dia kana pintu. Lain keluar ka mana eta, Wak? Hayang duit. Salah. Keluar ka mana? Cepe aing eta sok. Lain settingan. Salah. Keluar ka mana sia? Aing sok. Keluar asup ka jero, turun ka handap. Naik ka luhur. Aing keluar ka mana? Naon? Ka mana? Salah. Lalu si Resi keluar Salah. No. Lalu No. dilap
keluar di lap tanpa aya rekayasa. Tanpa aya penjelasan keluar di lap. Pemain bola saha anu beratna ukur 3 kilogram. 3 kilogram. Ya rek cepet, rok bae lah ku aing lamun kata gue 100 aing sok. Pemain Indonesia lain. Pemain Indonesia ku aing bocoran anu beratna 3 kilogram. Taluk? Ulah aing cepet aduh anjing. Anjir teh 3. Oh, aing ku resepna Persib. Sok saha ya. Berarti 3 kilogram anjir. Ayo, waktu anjir 10 detik aing ayo. Hiji Tri Susanto. Salah. Naon Lalu naon? Bambang Tabung Gas. Tentara 1000 ya kata mah hiji sabaraha hiji deui. Nya anger 1000 eta makan ka tema. Salah. Cepet aing eta. 1000. 1000. Eta mah ka taman. Kata mah anger 1000 tentara. Salah. Naon atuh? Lalu Nah, 1888 deui. kata mah hiji. Kan aing cek pepatah geuning. Mati 1 tumbuh 1000. Berarti 1000 bener. Bener tah eta mah. Aing mah kabeh ya bonus nya kata gue ya. Hewan naon anu tara sare? Hewan. Lauk anjing tara sare teh. Aya na akuarium. Aduh Sare. anjing. Nah anjing. Sare beuh anjing pego tah. Salam selamat Ramadan. Mudah-mudahan berkah. Giveaway gocap kata-kata buat Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini alhamdulillah bisa mudik dan bisa kumpul bareng keluarga tanpa corona. Kalau kamu apa? Mudah-mudahan di tahun ini lancar jaya puasa. Abang tahun kata-kata buat Ramadan hari tahun ini. Saja jackpot. Oh iya, mudah-mudahan di tahun ini bisa maksuin. Kan aja, atuh. Tapi cingan aya kan bos. Ya, atuh naon anjing. Iya. Hah? Sok naon we atuh. Tadi ya. Mang Haris mah bari nangtung kudu nama. Kudu diuk di dieu geus pas. Mangamin ulah jauh teuing. Katingali geus kabeh. Geus kabeh. Cicing cari tanah dirinya ke ngalamun aing beunang teh. Henteu nya. Selamat wilujeng wayah kieu ayeuna urang aduh. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Hari